Hitung heula deh, cing heula hiji, bisi pahili soalnya hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Sok turunkan berarti sesakeun 3. Iya mau. Sesakeun 3. Sesakeun 3. Jeung nyeun WC. Mang Orno itu atuh nakanya. Oh, maaf dong. Tadi emak kamu kae di dinya mah. Tuh, pan tadi tuh Mang Orno. Dia masih kan sudah tanggulan lah kae. Lain deh ai kamari geus diladangan. Naon? Kan siakeun dimimin butuheun hayam. Aing poho. Ayam naon? Kumaha sia? Pan aing teu nyaho na neangan. Pan aing di kamari talata gua masuk telepon. Pan aing teu nyaho meulina ka mana? Ka bosno staf permisi bejaan kamari ku aing di bare nomorna. Oh bosno Pajantan Purwakarta. Oh, Butuhan ayam loba, Mang. butuheun. Jeung dagang cenah manehna teh ngomong. Muka restoran selain. Heeh. Oh, sok telepon. Kan lo bakin talan eta mah. Dikirim sing kintalan mana teh? Di Bosno Pajantan Saiful Banteng Purwakarta. Sabaraha kintal we dikirim. Dikirim sing unggah poe 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil ge. Oh aya kuing tadi can dibaca tah WA-na tah tuh doyo. Dirinya mah. Ih, Agar ditelepon ku urang. sok. Kayak bos nopana ditelepon. Papan ieu nganggeuskeun heula ieu Sok ulah. bereskeun. Ku bari sakalian. Sakalian uing teh pan butuh hayang ujung. Budak sunatan deui geuningan mah. Sok. Mun aing jeung balad mun bisa dibesar-geser harga saeutik urangnya. Bisa, sok. Itu udah baru ratusannya. Heueuh atuh dari nyieun tina. Naon nya tina keramik tina naon nyieuna? Tina aci tarigu nu Rupanya bae. berat pisan. Hiji deui berarti aing kacai heula. Sesakeun 3 deh. Sesakan tilunya. Oh. Enggak situ, Bang. Enggeus teh kieu. Cek aing ge datang teh lolongan syukur belengap we hungkul. Ngomong rek mantuan. Bantuan tuh aing geus nurunkeun teh heul tah. Terus Mang lah, ada Mang murah terus nasi budak. Tapi aing Cuma gampang. Buat disisakan tuh sih. Oh, di mana? Kabeh we kuya. Apa sih coba sih? Gajah. Kapan ku aing jeung Dek. Apa sih coba sih? Turunkeun kabeh pan cek aing sesakeun 3. Yo. Udah, tak bawa kieu mau hidupkan tiu siki pada mah. Ya, kabeh lo. Untuk kayak udah. Iya ku aing sesakeun 3 cek aing teh sare. Sesakeun 3 cek aing teh na ditu. Pan heula disesakeun tadi ge tilu. nah pas kita tadi gede sesakeun 3 ah. Mana? Dengekeun. Aya deui gawe ulah susah sesa sia teh. Pamali, buat eta rezeki maneh. Sia mah ieu pada mah kabeh we bawa ku maneh. Sanes kabeh panaya peryogi tilu deui disesakeun di dieu. Ya. Bisa jauh cek aing datang dia mau pas jeung patut. Taekeun deui 3 cek aing teh dibawa ku aing eta mah. Taikeun deui tilu. Geus diturunkeun kumaha deui itu urang. Kang aya bom teu. Aing kudu kumaha ieu. Granat boh naon? Hah, setuju. Bledakeun. Berdakeun pusing aing ya. Omongan yo, ai gawe eta ulah sisa-sisa gitu. Mang. Kumaha carana? Sangkan ieu ku aing bisa ditinggang ayeuna keneh. Satu Jonor. Cocok udah mah suka itu. Ke bos anjing bawa cobluk tah. Opik. Aing teker berbunga hati itu euy. Nah, usaha sih ya. Aing udah kabogol geulis padep pokona. Serius. Serius lah. Biasa lagi sih waktu boga kabogo goblok. Nah, nyebut Pegawaian kudu di sawah.
Atuh dah kieu-kieu ge aing teh normal, aing teh kan geulis mah aing teh da hejo aing teh. Serius? Madap pokona mah awewe. Asli mana? Panggil di mana sih eta? Panggil nama kamari basa di. Mana itu teh? Di Garut, aing panggil nama di Garut aing. Saya pameran teh lain. Heeh. Di pameran aing teh panggil teh geuningan. Ah, pokona mah eta mah awewe. Mantap. Wah, itu mah. Gitar Spanyol eta mah lain bohai-bohai di. Ah, anjing. Si bujur teh kieu. Plek kakana. Aduh, Mana? Nggak serius lah. Madap anjing Asli? pokona mah asli lah. Sampai teh orang euy. Naon sih ya? Hubungan laki awewe teh. Terus nikah kan kintam-kintam. Acan ai kawin mah ngadu lalakina rada nyawa aing teu apa lalakina mah. Hubungan lalakina. Sakintan-kintan tak cari kama kitu we sia tatu. Gaskeun we. Aslina anjing. Aing Aslina. udah ieu mah lebar aing teh deui ieu mah. Heeh. Orang mana sih sana tadi? Aslina mah orang Garut. Kan ayeuna teh di Cikampek. Cikampek, di Cikampek ayeuna teh. Ngaranna teh Nova, gawena di properti. Wah, masa depan cerah pokona eta. Sakardi di mana tuh gawean teh? Di properti Ngaranna Nova. Ah, mantap pokona. goblok kamu ku aing ha? Hah? Kamu aing goblok. Kamu usaha. Sia teh gawe di properti. Terus di Cikampek orang Garut Garanopa kamu ku aing sia. Anjing. Kebagian kamu ku aing sia. Goblok. Anjing. Udah. Anjing deh. Tong gitu kamu aturan teh sia teh kebagian aja kamu ku aing. Aing salah ngomongin mah anjing. Oh. Anjing. Aing salah ngomong atuh anjing seban aing lain salah. Nah, lain kabogohna koplok anjing. Madang Ki. Madang dulur. Madang. Madang. Jangan lupa madang ya karena madang itu penting. Madang mah. Ya, aku madang. Oh iya, yang wisan kumis goblok geus rujit. Cil. Aduh.